ikar berni antaran sang maka cai deui. Naik, naik. Aduh. Si odang teh pangadulan. Benar tadi. Aduh, ku aing si odang teh dikieu tah. Dikieu ku aing si odang teh. Aduh, ampura emosi. Kok deuh aing kalejo ku si odang. Teh. Goreng patut teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon Kang? Iya aing asa di tabakul pisan ku si kodang. Amak aing. Nah kumaha teh sekarang teh kunaon deui? Eta wani-wani mas ikar jiwa pangadulan gitu goreng patut deh. Kena codang. Ah, deui. Geron si Kemet. Kumaha tah Kang? Aya naon juragan? Met. Pak nyokotkeun bedog, Met. Mana? Ah, teangan salegana ieu mah. Nih cokot, met cokot. Cokot lah nya. Sok. Dasar yang gelo. Ditanya bedog nih ku aing wae sebelah mana bogeun cokor oge. Di mana di bedog? Oh iya. Bohong kamu. Asal lah sekut. Ah, Bang Bata tanya yang jaman aing. Ah, ketudu apa, men? Men, baturan aing ke sorenya. Kurang jam atuh aing. Euncit. Bukan kita ya Kang. Euncit itu man jelema kitu patutna. Tah, Met, kadenge salah motorna. Ayo, Met. Ah, kemana ya si orang tadi lah bisa. Juragan itu bisa ciri itu. Alah, heueuh, tungguan. Ikar, asup. Ayo Kang Odang. Montong si odang mah, montong sini asup. Asup balik. Sing. Aya naon, Pak? Aya naon? Siap. Pangatulan. Yes, Ikar, I love you. Terus bukan naon wani-wani ngegubuk si Ikar. Aduh iya Pak. Wah, cinta sia. Ampun Pak, nada abi mah Goreng patut sia teh. Goblok naon. Mantok sakehet. Ya Allah, hirup teh ningali nyeri we. Kumaha atuh teh. Padahal urang mah dadak bener-bener ka manehna. Urang mah da bogoh ka si Ikar teh. Kieu-kieu teuing ya Allah hirup. Balik ah. Sok asup aja. Yuk. Goreng anak. Sekarang gero, lebih gero anak. Pokok parawan di hiji mah kabokona atuh. Bari patut pisan di boal kan ae. Beb. Geroan sok nih. Yuk, tong lila. Ibu juragan. Itu sahur Bapak juragan di piwaranggan itu sekedap sebenarnya teh. Dak naon deui atuh kemet jadi. Yang aing teh keur masak ke yang aku saraya teh. Teu parawan karadol ini. Cari we. Nah, itu Bapak juragan. Ayo wae lieur. Ayo tuh buru ah. Adik, Bu. Aing nya mau sekolah.
ikar jeung medud gitu itu. Naon kunaon tanya we ku sia lieur aing mah. Kunaon mana teh neng? Duka si bapak datang-datang, si kang orangnya di warang ui. Nah si Rocky punya diusir batu nerata naon teh? Ah lieur daek mah. Jelema goreng patut gitu pangadulan. Tapi kita goreng patut atuh diusir. Jadi kieu nih Kumaha Kang? si Ikar teh gebleg ka bogoh si Kodang. Ya goreng patut teu gebleg naon. Sok ka dieu teh ya. Heeh. Pangadulan teu digawe. Mending calon ti dewe. Saha Kang? Si Oding. Ini bawa apa? Sawahna lega. Geus cerah kan Heeh. Naon ari bapak, abi mah cinta lagi ngan saukur kakang Odang, tos kieu pisan. Cinta. Apaan kerja cinta? Aduh, naon ari juragan kalau tak jadi ke abi. Ah, geuleuh atuh aing mah. Sia. Nyeri juragan. Oh, suruh lagi gan pisan sia. Ajudan oge. Enggak memakai kacamata. Deukeun paek ku aing ah. Juragan ya itu teh mahal juragan. Ah, Tanya deui abi. Kumaha ikar mana dae ka si Oding? Nu mana Kang Oding teh? Ninggal gitu acan. daek teh daek eta mah. Demi masa depan maneh ieu mah kudu nurut ka kolot. Cing urang telepon si Odingna. Meh maneh wawu. Halo. Ding, di mana, Ding? Oh, ka dieu ka imah ayeuna. Ieu si Ikar geus balik. Oh, sok ditungguan brek. Oh, tungguan sekedep. Kunaon, Ces? Marawaing gitu banget. Aing di ieu ku bapana si Ikar diusir. Mana Naon bet diusir iman? teuing puguh-puguh da jug ngusir bari jeung ngajewa. Aing nyeri hate aslina emang. Sabar ya tuh. Heeh, da iwal ti sabar nu jadi ubar. Heeh. Cing kuat ya. Aya naon siling wayah kieu ka dieu tumben? Kieu urang teh. Sebenarnya mah kada teh. Ya perlu pangabutuh mana teh? Pangabutuh naon keur CS mah urang masuk jeung urang mah nu penting maneh mah CS dewek nu pangbager-bagerna atuh naon Urang teh rek duit. Aya duit. oh Beli sekalian jeung motor nang injil. motorna sok milih nu mana tuh aya 3 Heeh. duit nama aya ke ladang kacang sugan neangan heula urang di jeronya duit Nang duit ongko, motor minjem ongko. Normal bisa nih. padahal yo kunci motorna yo duitna jeung dompetna bawa Ayo, ngomong pisannya. heeh urang Ya, mah jeung CS mah naon sih nu teu bisa pasti dibantu Ayo boga milik digantian. atuh sugan namanya Wakeun ieu. Ieu. jika tuh hati-hati di jalanan ya Mana ya kunci mana? itu tuh nu nyinja bodas Oh, nu itu. Apaan kun mun pisan itu nya. nah sok kade di jalanan Sok. yo Tong ngalamun wae. nuhun CS Sabar. spotna sekadang di mah susul deh ya orang puguhkeun naon da amak-amakan tepuguh judulna bari jeung urang jelaskeun ya deh urang mah rumah teu salah salat heula mendingan ge ngambe hate rada tenang Menang, motor menang hasil Bisa teh make motor halus kieu, Bro. Duh, mana si Koding teh lelat teuing cenah datang. Hei, asa keur naon nyepetan kitu? Bagi kerana misokan Cenah dijual ku aing. Ding sila aing ditungguan tadi karek jodoh. Demang tadi. Alhamdulillah. Yuk kajak.
Jerok ding. Cok diuk ding. Ngomong araya. Lanjut sama. Kamu bilang aja. Iya, cang pinangkeun dewek teh. Oh iya kan? Heeh. Cik tinggal heula. Tah ikan. Iya, cang pinangkeun dewek teh. Ganteng ieu. Ah, kumaha bapak weh lieur. Tang ke ikan dah. Kasih koding lagi. Kasih kodang goreng patut di bawah katel si kodang. Iya mah rada cerah. Baik tuh. Kumaha emak we lah lieur. Tah nih enak mah. Antep we cenah duaan urang kana heula. Cenah perkenalan. Mantap pak. Heeh, yuk. Unjuk kerengnya lagi. Ampuradang ku aing dicopet, pau si ikan. Ini aja bang wae. Tong ada ketemu wae. Kemana ini nih? Kemana ih? Cicing itu nih, ini akan hoyong ngobrol gitu. Cing. Neng nih galak. Haji. Ini si Koding. Ya Allah. Koding mana ngahianat kan ku aing geus dibere ieu motor jeung duit tega teuing sia ka aing.